Kemana ya si Dudut ya? Kaluman ya. Ulin duaan mereka. Tuh kalau mana yang mau linting mana mah? Engkau main mau disiksa? Mulai disiksa mah rame. Buat edan mana mah hangat kalau tadi disiksa mah. Cukup si Dudut tuh disiksa mah ku urang duaan seteh. Gimana sih Dudutnya gak? Tangan mau aja. Ayo jalan orang tangan jalan. Kaluman ya. Tuh gak gini itu gini lagi tanyakan ya kau gih. Ayo. Oke. Non. Kenaon dah teh? Keur ngojay teh. Nah, arek maraban maneh ya hayam. Yang hayam. Ditanya teh tuh Ecel. Si Dudut di mana? Nah, nanya kan si Dudut teh. Disiksa wae maneh mah kamari oge. Awas Dudut mah diberangkas di ditu aing dikerem. Anjir ja di berangkasan atau badakot di berangkasan. Belum gitu di berangkasan oge. Nyawa tega mana katasan di berangkasna. Nyawa pernah nongkrong kamar iya oge keur mau ke berangkasan deh. Masa tau li si Dudut maneh mah kamari ge nyiksa wae aya mangos ulah. Ulah tuh moal juga orang itu. Ya gitu. Kalau meureun gak oge tanyahan pisan mah tapi berangkasan oge si Dudutnya. Di mana berangkasna ga ini? Oh, gimana nya? Poho deui deh kenyeuna. Ongko udah jalan mana magalak teuing si Dudutna. Wah, da mana oge sarua. Pan orang mah teh jadi peran perunyos gak? Da mah rame moal mun urang cicingeun mah. Iya nya ja, sidak cara meuleus lihat kitu ngomong lagi sebelum sakali. Lah tuh amun kana mana we disiksa ku aing nya, arek mah. Ah sia aku keukuh yang nyiksa dewe. Kalau mana aing mah teh nyiksa sapoe teh euy. Cara ke awaknya. Heuh. Jal ini, Jal ini, Jal. Anta oge sia maling di mana? Iya tuh mobil oya-oyagan kunaon, Jal. Kalau jauh gitu anak carus ya. Oh iya. Sanggup kasih ngegel ah. Ayo jalan nih lah, yang ningali anak cari itu. Sieun ngegel. Kajeng sawa ngoroes. Eta mah anak sapi ya, Kak? Oh, gimana anak sapi di mana? Teuing. Buka-buka, Kak. Dah kata apa li? Jalan kata Sandina. Kumaha kata Sandina? Oh, kok kamari nyaho cenah ong maneh? Jah, poin jah orang buka polangan. Jah. Buka jah. Dan anak cari jai mah jah si Marsa jah. Dan si Marsa jah eta mah jah si Dudut geuning Heeh. Agoy. Kunaon cenah ga oge tega-tega tinggi ka si Dudut? Leuweun ti urang ieu mah kot diborogod kieu mah ga. Leun kana urang ya jah, nyiksa na oge urang mangan kepudaan di mehongan, diceburkeun mah tetep teh nyeri henteu. Heeh teuing harianan oge teh nya galak pisannya ga oge mah bisa diisti urang ga Oh iya. Kumaha teh jah aku lepaskeun we anak cara teh jah. Si Dudut sih teh. Dut. Hei. Gak, bawa keluar gak? Gotong jah. Buka gak karinya, buka. Pedes. Pedes. Udang, buru. Siapa? Tah netizen tingali. Si Dudut teh leuwih parah kok oge mah geuningan. Leuweung keneh ku urang disiksana oge. Oh nya jah, kurang mah tibang di mehongan netizen jeung dialungkeun we ka balong. Tah Dut maneh, maning kade disiksa aku aing atawa ku oge? Ku amang we ah. Tah heuh kitu, bentar kan kudu daek disiksa ku aing si Ijal nya. Netizen si Dudut pada disiksa na ge hayang ku urang cenah ge, mung ku oge. Ye geus kapanggih geuning jauh ku maneh eta si Dudut. Nyaho ti mana eta maneh kata Sandina. Pinter geuning maneh. Tah si Oga nu bukan oge. Oh iya Ijal aing mah teu nyaho acan. Nyaho tadi maneh muka. Oh iya teu nyaho. Engke mah maneh nya kabehan ku aing da subi kana berangkas. Mentuy. Bagong cot.